neraka. Kiai geus boga pondok pesantren aju bobogohan jeung santrinya tolol teh coba lain tolol normal eta itu dikawin mah deres tapi macan sakadar digauli doang masyaallah eta kiai ustad naudzubillah min zalik wa min zalik wa min zalik wa min zalik itu saeutik lamun kiai bae kos kitu tuh kumaha pagawe acak-acakan di pabrik bangges lain caritakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawahu Majahun lan ngariwayatkeun sabay Muhammad anna Rasulullah satuhuna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ucap Kanjeng Rasulullah Mamin sabahin illa wa malakan yunadiyan waranana utawi min sabahin isuk-isuk illa wa malakan angin lan utawi malaikat tororo yunadiyan iku ngeluk ya karena malakan lapadu awalun lirijal minal nisa utawi wail ikut tetap kedua pirang lanang saking pirang-pirang wadah wa wailun linnisa'i minar rijal lan utawi wail neraka wail ikut tetap kedua pirang wadon saking pirang-pirang lanang wa rawal Bukhari lan ngariwayatkeun sapa Imam Bukhari anna Rasulullah satuhuna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam goma khatiban iku ngadeg ya Kangjeng Rasulullah alaihi tuturan wa kana fi magala lanana iku tetep ing dalem barang kang ngucap Kangjeng Nabi utawi lafaz apa lafaz dunya hulun mukhadratun ing satuhuna dunya iku mandis tur kang lemok hejo lebok wa innallaha mustakhlifakum fi an satuna laiku kang amri ngangkenteni sira kabeh piha ing dalam dunya wa nazirun lan iku kang ningalikeun kaifa ta'maluna lebo kaya apa ngamal sira ala taqullaha bakawardi sira kabeh Allah wa taqud disa lan garaksa sira kabeh ing pirang-pirang wadon Imam Ibnu Majah ngariwayatkeun sayana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gola kantos nyarios mamin sobahi teu aya unggal isuk kecuali dua malaikat ngagero wailun lirijali minan nisa'i wailun linnisa'i minar rijal unggal isuk-isuk malaikat ngagero ngan ku urang teu kadeng urang makan kuari di majlis gitu teu boga rasa teu ngadenge teu neuleuh padahal mah di dieu kan malaikat teh ribuan jutaan malaikat taruru lamun jelema ngarariu ngaji di luhur malaikat nongton urang teh keur ditongton ku malaikat lamun urang dibukakeun hijab masyaallah tuh malaikat di luhur embung indit urang di majelis lamun urang keur di majelis ditongton ku malaikat malaikat kan makhluk Allah anu suci nu murni nu mulia teu pernah maksiat terlalu mementakeun hampura ka urang urang keur diuk di dieu aju urang aya anu nga SMS aju urang kaluar kan malaikat dek mana tuh nanya ka saur oh nah dek mana kanyawar kan boleh isin kan urang boleh ya urang teh boga rasa kitu atuh jabadigu balurang mah tuh nu turun loba jasa kan ieu urang pasedak-sedakan jeung malaikat nah sedak-sedakan teh jeung malaikat urang teu boga rasa urang masyaallah ulah dikira malaikat eta henteu hadir ribuan jutaan malaikat lamun urang dibukakeun hijab embung balik urang
embung balik indah jasa komo ditukangin malaikat kan aya bidadari. Masya Allah rambutna terurai panjang haju irungna mancung bibirna berem asli lain dicumang cemong. Aduh Masya Allah jilbab di ditu mah ngarundai kabeh sorga tuh ngaranna ge nyanakan diri tuh keur nonton urang tuh salah kiai tuh salah kiai tuh salah ditaruh juga kabeh si ada kana itu embung malaikat gak ada ke mana nu si embung itu emang kudaon lah henteu tah cek kitu bidadari. Masya Allah urang lamun dibukakeun hijab seperti kitu mau digak bulu atuh mau digak bulu nu mantak waliullah haju hudang ti peuting daek mandi daek salat daek zikir mentang mata emang kunaon gitu dibere de gerakan-gerakan energi anu di luar perasaannya bahkan aya nu dibukakeun hijab model Ibrahim bin Adam bisa ngadenge suara malaikat. Tuan Abdul Qadir pernah ngadenge suara malaikat, Imam Syafi'i pernah ngadenge suara malaikat. Jelema-jelema nu brilian anu geus pilihan Allah nu mantak aju geus teu hayange kana dunya jelema anu geus boga rasa ditutur-tutur ku malaikat. Ulah Kangjeng Nabi heula luhur teuing Kangjeng Nabi mah ih hamba-hamba umatna bae geus saperti kitu mantak talaleger kajenting ku kumaha ge tetep bae sebab daun ngahijina nyana jeung malaikat. Ya Allah ya Rabbi urang teu dibukakeun hijab ketika ka masjid teh Ibrahim bin Adam makan serang adanya suara malaikat digerokeun Ibrahim diuk nage diukna dititah ku malaikat di dinya sebab geus aya malaikat rahmat nungguan di dinya. Masya Allah eta hamba Allah bisa kos kitu ku luhur-luhurna coba si eta ka masjid di kamana barang di dulu ngarunda aja lompat TKI mah seserian ya. Kunti anak sieun ka kunti. Lain kabehan bae. Ya Allah, ieu keur carita makhluk-makhluk halus, setan, iblis, jin, malaikat, jismun latif. Jisim latif. Anunya nama bisa nembus urang di jero kamar ge asup bae tanpa aya halang jisim latif boro-boro malaikat atuh Tuan Abdul Qadir Kangjeng Nabi Qadir ge urang di kuncian jol aya di kamar atuh sagede Kangjeng Nabi Qadir bae manusia atuh bisa cek aya di kamar atuh komo malaikat urang lamun boga pikiran kadinya moal sieun urang matak nu batak sieun ge pikiran urang teh kapocong deui kuntianak pocong kuntianak genderuwo malah bersuara kan genderwona jangan takut kita kan sama-sama satu bangsa kita sial genderuwo ge nya nyaritakeun satu bangsa cek kan ieu malaikat cek malaikat isuk-isuk wae lirijal minan nisa cilaka lalaki babarengan jeung awewe kagoda ku awewe cilaka wawailun lin nisa'i minar rijal cilaka awewe digoda ku lalaki kagoda cilaka lalaki babarengan jeung awewe nu lain muhrim cilaka awewe babarengan jeung lalaki lain muhrim cilaka nyana babarengan padahal can halal malaikat godeng cilaka well neraka Masya Allah ku
kuari bahkan geus teu boga pikiran naon atuh kaluar ti imah komo par karyawan pabrik geus teu boga rasa eta haram. Dah di sekolahan guru geus teu boga eta haram ka murid. Di PNS teu boga eta haram. Sekretaris geus teu boga rasa eta haram. Geus kabeh. Tayu wae cak malaikat cilaka. Jara geus neuleun di Amerika geus puguh malaikat teh, neuleun di Perancis geus puguh, di Inggris, di Jerman, di Eropa, di Amerika mah geus kos kitu. Di Australia geus sarua, barang ningali ke Indonesia nya ge ngobrol. Kok berubah ya? Indonesia udah kayak di Hollywood. Malaikat, ini siapa kiainya ini? Yang dakwanya mana barang dulu? Oh eta. Cak nusa urang atuh pantes jangan dakwahna ge kos kitu. Saruana orang nu dakwahna. Sarua, malah nu dakwah ge anu ngeplay segala pantolon. Blow on ya. Iya malaikat mengutuk ge. Wah, bahaya. Masa sih bawa organ dakwah? Oh, malaikat. Wah, ini kampung udah kita gejeburin aja yuk. Gejeburin ke mana? Kita nungguin instruksi dari Allah. Kalau kata Allah gempain, udah kita dalemin aja dah. Oh. Ini lagi ngobrol kos itu. Ini gara-gara kiainya, masa kiai begini? Nyanyi-nyanyi kiai. Wah, kalau yang itu mah setengah dah yang itu mah. Yang ono. Tideuleun ku jangan. Oh, jadi berubah ini Indonesia. Wailun. Tah, urang geus teu karasa ku hari juga awewe teh biasa-biasa bae. Iyalah iman urang. Sok deui lagi. Datang ka mana kadar iman urang menghadapi. Ukur ku urang bae ketika urang ningali awewe berpaling apa henteu. Sakitu bae. Ketika aya awe buukna ngarundai urang kira-kira ieu ngarasa haram apa henteu, resep apa henteu, tinggal kitu bae. Tuh kan. Lamun urang masih kana resep berarti urang wael. Eta kos kitu bae, teh kudu hese. Aduh, masyaallah. Ukur keur. Mantak asal keluar bae urang geus pemandangan geus loba mata bandingan di imah bae cicing. Urang cicing di imah asal boga duit 1,5 miliar sedeng geus. Geus. Sia maya cicing di kamar kudu boga eta. Malah dilepas-lepasin kos kieu. Hatadat geus. Ulah patul apa tali. Geus ibadah we ka Gusti Allah. Ngomong mah ngeunah. Balik bae datang ka imah aja puyang ayo wael insyaallah kari gogodan. Waral Bukhari anna Rasulullah sanyana kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam goma khatiban ngada dari mituturat saur kangjeng diantara nu diucapkan ku kangjeng teh inna dunya hulwatun wa khudratun sanyada dunya bagaikan buah anu amis tur bagaikan tatangkalan nu hejo lemo. Urang lamun geus ningali buah darmayu nu amis, harum manis anu amis, jeruk anu amis, buah-buahan anu amis, komo geus dijieun rujak anu amis, masyaallah. Ti isuk urang puasa datang ka magrib, di dinya aya rujak anu geus diperkirakeun amis tiis. Ya Allah. Eta geus kieu bae di hareupeun meja. Geus teh indit-indit. Neuleuh jam. Seperapat deui geus kieu bae. Malah mah diambean. Eta ku kabita-kabita ada kada-kadaharan seperti eta. Seperti eta.
aya deui anak nu kadinya dari itu jangan abah gimana kadi tuh nyendei abah ge pangnyeunkeun hiji deui malah mah bebeja ka mah baskomna ka dieu baskomna ka dieukeun esna nu loba ambo eta sabaraha geus kekuatan beuteung tapi nu geus ngajedog di dinya geus aya 2 aju di dinya tah geus aya deui pamajikanna geus digendengan we ka dieukeun pansina pansi nyana neuleuh deui budak aya nu bakal dakol bedungna angel amat sih eta kawan nafsu. Nah seperti eta lah geus kieu bae nyana di meja geus teu usik-usik. Nah eta teh jelema lapar dahaga deuleuh nu amis seperti eta lah. Seperti ngenyotna besi sepersani seperti kos itu. Dunia terhadap jelema nu teu nyaho kana hinana dunia seperti eta. Neuleuh motor bagus eta motornya, mosona eta. Oh, beat. Bagus awat sakiana. Hari itu lawan itu mah Prima. Oh, Prima. Anu itu itu bagus amat itu. PNS. Banyak ya motor PNS. Aku yang makadil na PNS. Itu mobil naon itu nu bagus. Itu tuh mobil itu tuh. Eta mah kijang mah anyar, injection tuh mah. Itu udah ada gede Fortuner. Haju ngukur jaga. Ai sawah urang aya sabaraha kana neng. Namun dijual sawah urang sabaraha? Kabelin teh neng itu tuh. Oh, henteu. Ai anting kabeh aya sabaraha anting. Atuh melina ulah anu non garang-garana ulah anu anyar ka anu second ge loba kurang puas mah malu nu second mah sarua jeung kawin karangda mah sok aju bae kieu bae mah sawah itu kan aya jual haju kongkorong kabeh gelang jual imah urang jual haju urang es di mobil tolol dah. Eta teh maksudna nyongsrong jasa kana dunia mah. Hayang jasa hayang. Masyaallah, guys, balik kabeli mobil mimiti mobil anu leutik Avanza. Boga deui duit beli deui nyana nu rada gede Fortuner. Kat boga deui nyana duit ku Allah dibere meuli imah. Boga deui nyana duit meuli ruko. Boga deui duit muka nyawan ku pamajikanana hayang Karawang. Eta duit mah kos kitu dunia tak eta kulwatun amis nu teu nyaho kana mamala dunia terus bae ngejarna dunia amis fitnah. Kitu kene digambarkeun ku Kangjeng Nabi inna dunya ta khudratun hejo lemok. Lamun urang di imah terus urang hayang keluar cari angin di imah mah angin meureun. Neangan ka puncak neuleuh pemandangan nu hejo lemok beuh masyaallah kari. Terus urang ka Bandung ka mana karah nu loba tatangkalan teh di Bandungna amana karah aman Cigondewa mah karung butuh ka kadinya mah nyahonangan kadinya doang. Ya Allah ya Rabbi masyaallah eta neuleuh pasawahan maningampar hejo lemok belah dituna pegunungan
ya Allah eta tatangkalan anak bangunna damai jasa beladina kekembangan nu koneng nu beureum araraya kabeh ya Allah samperkeun ku urang ka itu aya jalan cai bersih cai Masya Allah eta batuna katingali ngerelekna cai kana batu teh beuh ku bersih-bersihna sajroning bersihna ngerelekna cai kadele kurang eta anu ngaran impun betik betok lele iya Karim lelumpangan bangun damai teh iring-iringan eta lauk Masya Allah eta bungahna luar biasa eta dibarengan di sisi urang teh anu awewe geulis iya Karim anu ambeuna seungit teh lain cara nu diimah nu di imam mah geus teu kudu dicaritakeun teh mah jeung kadal teh 12 bayangkeun kurang Masya Allah pasawahan anu keur meujeuhna reuneuh ngeplak Hararejo iya Karim terurus belah dituna gunung anu sakitu Hararejo na tatangkalan kekembangan kurang kadeuleu isuk-isuk nu mantas hujan teh masih kena aya ibun tapi bersih kurang disamperkeun aya wahangan bersih caina herang batuna hideung kadeuleu hideungna beureum kadeuleu beureumna putih kadeuleu putihna dibarengan ku lauk kekecepengan di dinya geus puguh impun mah geus puguh kitu lele laletik anak-anakna boncel segala rupa kurang dideuleu ya Karim ieu siku indah-indah teuing alam teh saha nu tersep ulin ka tempat model kos kitu ningali ke belah ditu aya khemah pamajikan urang keur meumeujeunna make bajuna nu nada-dadana nyingsat ya Allah ya Rabbi nyana lulumpatan urang lumpat set diudag urang Romi Masya Allah ternyata pamajikan urang nu ora keneh teh ati jalikeun padahal malah lagaan nyana teh hayang dipangku ku urang dipangku oh Romeo urang kuru pamajikan gede ge kaangkat urang asana ieu sajem deui mah paeh hai ngangkat sia tah eta datang ka kemah pencetan cenah ieu asana aduh asana bersalah tuh bijakan aju hudang jatena naon teu naon ieu cek nya kula mah hayang dipangku doang Masya Allah haju lapar geus persediaan dahar geus aya ya Allah ya Rabbi sanguna sangu Cianjur teh anu seungit teh pandan wangi di samping eta aya tauco Cianjur teh ya Karim atuh lauk anu tadi teh meunang manggang aya geus puguh gabus sieum mah aya sate aya ti mimiti sate kambing jeung sate ayam geus araraya ka dinya aju coel-coelna sakadaek ngalah sorangan di dinya tangkal kakangkungan ge ambalaya oh kieu Karim we saha tersep deuk kumaha awak meujeuhna sehat pamajikan ngora jeung sehat duit keur meujeuhna boga mobil boga urang terus ningali pemandangan nu sakitu indahna mantak poho ka sagala rupa neuk ngadahar bubuahan geus araraya di dinya neuk ngadahar sangu geus araraya ieulah dunia seperti kos kitu khudratun hejo lemok pikaresep urang neuleuh naon bae bawatna hayang neuleuh naon bae hayang bae ieu kan dunia nah Kanjeng Nabi teh pernah ceramah 14 tahun anu silam 14 abad anu silam cek Kanjeng Nabi sanyana dunia bagaikan bubuahan anu amis makanan anu amis anu sahabat hayang ketika urang sehat percis okos taman-taman anu hejo lemok
sahabat nu hararaja mararasep dunia seperti itu sanyana anjeun sebagai pengurus di dunia sebagai khalifah ini ja'altu kaula ngajadikeun ka arjen kabeh sebagai khalifah wa nazirun jeung kaula neuleukeun kaifa ta'maluna kumaha aranjeun kabeh boga pagawean ketika di dunia anu digambarkan seperti makanan buah anu amis seperti hejo lemok seperti gunung-gunung jeung taman-taman anu indah anu sakabeh jelema tertarik dengan nu amis anu hejo anu taman-taman saha anu henteu kabita nah di dunia teh anjeun sebagai pengurusna kula sebagai anu neuleukeunana coba deuk ka mana maneh ngaloyogna ayo coba ala cekangjeng Nabi fattaqullaha wattaqun nisa sing sieun maraneh ka Allah jeung hawas hati-hati dengan wanita sebab wanita lah anu bakal ngajerubuskeun jelema-jelema dunia nu lain mah teu sabaraha tapi awewe sarua jeung kieu cekangjeng Nabi teh urang teh hirup di alam dunia sementara dunia teh digambarkan seperti kadaharan anu amis pikabitaeun seperti taman anu hejo lemok pikabitaeun jeung pikaresepeun sahabat ge jelema nu kabongbol kabeh kadinya sedangkan urang teh diciptakeun sebagai khalifah di alam dunia tapi Allah kandeleukeun ka urang deuk ka mana ngaloyogna maneh kabitan teh sikana dunia lolobana kabita tapi sing hade Allah neuleukeun sing sieun ka Allah sing hade nu paling bahaya adalah awewe ulin ka mana bae henteu disertai ku awewe ampa sekaya apapun manusia fasilitas mendukung di imahna masing-masing imahna kos istana bae mobilna agreng dan lain sebagainya boh pohara jasa henteu hayang ngadahar naon bae aya henteu jeung awewe hampa dunia hampa tanpa wanita. Ayo sok dek bawa bae nu mantak nyen sekretaris teh di perusahaan wanita supaya gairah teh timbul kembali. Awewe oh mau di Indonesia mah teu awewe teh kapan geus itu dilegalkeun eueuh aturan-aturan agama di urang geus pokona mah bebas gerak di urang. Nah ieu nu paling bahaya adalah wanita teu saeutik jelema keur ngejar pendidikan sekolah salengkah deui kawin selesai teu saeutik jelema pasantren saeutik deui kawin mautul ilmi bifadaiha jelema keur sakola keur masantren nama teu kabita alhamdulillah begitunya aja di PNS dikerumuni oleh wanita Masya Allah teu saeutik wanita anu kunyana dicabuli teu saeutik camat-camat PNS dan lain-lain sebagainya emangna kumaha sebab naon jenuhnya na mobil deui gawe deui mobil deui gawe cari angin eta teh seuneu neraka. Geura-geura teh saeutik kiai geus boga pondok pesantren. Aju bobogohan jeung santri tolol teh coba. Ge, lain tolol normal. Ada aju dikawin mah deres. Tapi mah sakadar digauli doang. Masyaallah eta kiai. Ustad naudzubillah min zalik wa min zalik wa min zalik wa min zalik. Itu saeutik. Lamun kiai bekos kitu tuh kumaha pagawe acak-acakan di pabrik geus lain caritakeun hanya demi meraih samanan qalila dunia jabatan aya dinyana Quran aya dina kunyana tapi hese dek nerapkeunana hanya demi samanan qalila boro-boro nerapkeun keseluruhan fikih datang ke urusan jilbab bae kurang kumaha di DPR lu pinter lu talar Quran dek nerapkeun eta bae ge masyaallah wah jasa
hanya untuk samanan qalila sampai saiki dereng anak keputusan mengkonon laiki ayat teh istarau bi ayatillahi samanan qalil bacakaken ge saking DPR maring DPR ku sira iso ora siki baca ki aja mengkonon sira ngaji nek endi sira ning Cilongok wae kajangan di kana endi saya ngaji maring aku bae saya mau ngomong jadi acak-acakan gitu. Aduh ya Allah ya Rabb, hanya demi samanan qalila jabatan, hanya demi samanan qalila tahta, hanya demi samanan qalila wanita, hanya demi samanan qalita. Nah, dengan berbagai samanan qalila dunia ditinggalkan ayat istarau bi ayatillahi samanan qalila. Kajen tama batur mah DPR mah emang keur ngojai di neraka tama kos kitu mah. Ieu bae kiai nu di kampung ngaranna bae kiai salafi, tapi ka pendopo deui. Ulah nyileuk ka dieu sia biasa bae. Aing kasinggung. Biasa bae. Hanya samanan qalil. Ayat digantikan ka duit 1 juta, 2 juta, 10 juta. Naik ke panggung hanya untuk samanan qalila. Ishtarau bi ayatillahi samanan qalila. Engke kumaha di akhiratna? Tah, ieu karakter kafir seperti kitu. Kafir mah jelas kos kitu ishtarau bi ayatillahi samanan qalila. Tapi urang ku ari nu jeklan Al-Qur'anul Karim demi meraih samanan qalila, gereja tanda tangan bae peda aing jadi mui. Demi kelestarian mui daripada aing teh tanda tangan coplok jabatan wani aing mah kajen teuing kumaha ge demi samanan qalila kajen teuing di akhirat dibeuleum ge da kumaha jabatan aing keur bupati negara urang keur demokrasi aya agama sia agama ulama atuh Islam aing negara demokrasi beratan ka agama sia beratan ka negara sia ulah ngomong kos kitu cenah ieu mah pokona mah kami mendek tanda tangan bae karena kami mah jabatan bupati hanya demi samanan qalila jabatan bupati sabaraha tahun sia ngajabat jadi bupati engke dibeuleum sia di neraka jahanam sabaraha halilan istarau bi ayatillahi samanan qalila kafir mah geus jelas tapi babatok sia tuh pakai babatok we pantun ya Allah ya Rabb Masya Allah karim hanya samanan qalila secuil anu Kangjeng Nabi mah menyikapi dunia teh lain lalagaan pan urang geus sering za Kangjeng Nabi lempang jeung sahabat kemudian cak Kangjeng Nabi itu naon bangke tuan nu bantak dipicen kurang teh hayangeun nu bogana embungeun nu bogana nu bantak dipicen nu nu bogana kurang ijideun gilaeun Allah menyikapi dunia leuwih ijid tibatan bangke tibatan nu boga bangke terhadap bangke tuh nu mancak dunia teh mun urang nyaho kana hakikatna dunia bau sabenerna mah lamun nyaho kana hakikatna dunia bau sakumaha bauna bangke mentek Kangjeng Nabi ketika Isra digambarkeun ku Gusti Allah aya seorang ini ini kan aya nu henteu bengki mah bengking nya ini nya bengking kan geus eueuh pupurieun geus eueuh pupurieun atuh can ini mah nya bongkok nya kuru bengking berarti kan geus eueuh nanaonan tah ini saha nu hayang kawin kan ini jadi stadis nah kari ini tapi dipoles Masya Allah eta ini make lapis ya Allah make lipen weh lipen lagi tengah nama beureum sisina mah hideung dimodif punya pajar artis ya Allah make shadow ya Allah ya Rabbi ieu na diplat-plat aya beureum-beureuman biasa urang gila kan neuleun ini kos gitu kan gila Masya Allah, iya makara rencengan biasa. Ya Allah, dadana dibuka, deh. Atuh dadana dibuka ge lamun nongtot. Ayo mah pan ngahelob. Wah, ya ini. Parah ini parah. Ya Allah, ya Rabbi. Nah,
tapi kan gambaran seperti eta Kangjeng Nabi digeroadkan ku nini ya Muhammad anjir nih ya Muhammad anjir nih tapi Kangjeng Nabi terus baik ya Jibril man hazi saheta oh cak malaikat Jibril hiya dunia eta dunia mun maneh nembalan ujian anak umat maneh ngocai di dunia kejaran anak dunia baik untung maneh teu nembalan Muhammad masyaallah eta digambarkeun nini-nininya bengkingnya jore geus eueuh dipang jore-jorena urang lamun kuari aya nini-nini di dieu hiji bae gila urang pasti kararieu bae komo haji pendi mapan tolol jelema pun geus bau nini-nini aya jahe onah punya dipentang di dieu tapi lamun nini-nini geus kararieu bae tuh kan nini-nini mah bau hamru tuh apek ya nama tuh heran ini mah sanajan make esprek we disemprot misalnya kurang set tetep kambuh bae cek nini wah sia cenah gitu marah nini oh nyahoan bae kan aing geus sia ka imah ka ambe nah ieu kan gambaran dunia seperti gitu saha nu resepeun ka nini iji dengan nini mah belu nini mah gila nini nah iya kan dunia hakikatna dunia seperti eta komo mun Kangjeng Nabi ngagambarkeun bangke Masya Allah karim mantap wali Allah geus dibere ilmu hakikat sehingga neuleuh dunia leuwih joret tibatan kocomberan lamun Hasan Basori nyaritakeun perjalanan hirup tapi indah Hasan Basori perjalanan hirup teh Gusti Allah indah jasa tentrem jasa tapi keindahan jeung katentreman teh gorenganan engke bakal mawa kacilakaan Gusti keindahan jeung katentreman dunia cek Hasan Basori keindahan jeung katentreman dunia nu bakal mawa kacilakaan naon hartina Gusti sapira di dunia teh moal lila Gusti bere abdi pandangan terhadap aslina terhadap dunia Gusti cek Hasan Basori terus saya ibadah ka Gusti Allah ngadoana seperti eta ya Allah ya Rabbi hirup teh tentrem jeung tenang neuleuh dunia teh indah neuleuh dunia teh amis sakumaha cek Kangjeng Nabi adunya mah huluun khudrun dunia mah amis tul hejo ku ayeuna sakitu abdi teh ningali dunia teh indah Gusti tetapi ternyata horenganan bakal mawa kacilakaan bere pandangan abdi terhadap aslina dunia Gusti ya Allah nah mulai Ki Hasan Basori zuhud lalaunan dibere teu hayang kana dunia ya Allah begitu pas dibere ilmu hakikat ku Gusti Allah ningali dunia gila sakumaha gilana urang neuleuh kocomberan nyana ngomong deh ya Allah ya Rabbi horenganan kagilaan Nabi terhadap dunia iyalah nu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat Gusti ulah dicabut pandangan Nabi terhadap kagilaan terhadap dunia Gusti tambahkeun Gusti pandangan mata hati abdi kagilaan anak kaijidana terhadap dunia sebab kagilaan kaijidan terhadap dunia horenganan anu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat Masya Allah maot keur mujina teu hayang jasa kana eta bahasa Hasan Basori bahasa Tuan Si Abdul Qadir malain Gusti sabada abdi dibere ku Gusti hakikatna dunia dibere nempo mata batin abdi ya Allah ya Rabbi horenganan sakumaha nu dicaritakeun ku Gusti sakumaha nu dicaritakeun ku Rasul Gusti percis abdi ningali dunia kos nini bengking Tuhan sehat mah Tuhan saya mah kos dibere nya neuleuh dunia teh kos nini joret jasa teu hayang sabasakali mantak cek Tuhan Si Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia hajur rindu kana dunia eta mah 100% di akhirat da bakal cilaka ya Allah sekali deui dengkeun ku celis ya lamun aya jelema cicing di dunia hajut kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna kadenge ku celis ya atuh kadenge ja aing ngomong eta bahasa Tuhan Si Abdul Qadir
geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta karena dunia, cinta kana akhirat pindahkeun ka cinta urang, padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat. Masya Allah kari. Namun urang ku ari cicing di dunia cinta kana dunia, di akhirat bakal cilaka. Cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta kana dunia kumaha cirina? Isuk-isuk geus nyekelan kan kulator, isuk-isuk geus HP, tas salat lain istighfar HP, mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih. Aya kabeh kan? Aya kabeh. Urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae, tapi ketika ieu naon ngaranna HP teu kabawa, oh walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup. Ciri jelema merindukan dunia. Ya Karim, ya Karim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, datang ke mana coba diri orang mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cak Tuhan Syekh Abdul Qadir jelema cicing di dunia, mengejar dunia jeung cinta dunia, jaga di akhirat bakal cilaka. Leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali. Jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus tah mah siap jasa kudu ka neraka. Hiji. Ketika jelema hirup di dunia ku ari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga. Oh Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah. Parah jasa. Aya nu salamet kumaha tuh? Nu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia, ulah resep ka akhirat. Sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep tah sapira makhluk. Hiji bae dipake ka resep teh dunyana Allah arang beres. Dicaritakeun unggal minggu ge tetep bae. Nu jadi hayalan teh dunia keneh, dunia keneh. Tarak ke beres gaji ulah cinta dunia. Aju minta doana cenah kiai kula supaya bisnis kula selesai. Tangkorak sia beneran. Tarak ke beres dari takdir ulah cinta dunia. Gaju kiai da kumaha tuh ngadoakeun bae. Nya ge kadang-kadang perpuluhna. Kiai goblok. Kiai goblok masih dia perpuluh keneh bae. Waya ngadoakeun bae jalain duniana nu jore mah wala tansa nasibaka minad dunya. Cinta terhadap dunia. Nah, urang sebagai khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dijadikeun khalifah teh titah ngurusan dunia tuh pertanian urusan, tuh gunung urusan, tuh perekonomian urusan, tah negara urusan. Tapi ulah mencintai urusan henteu pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani titah eureun tanina malah survei Kangjeng Nabi ka petani-petani sing bener tanina. Penting awas ulah cinta terhadap dunia. Allah Kangjeng Nabi ka pasar, Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna, lain eureun dagangna sok pajukeun, jang ngabang, sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian. Sok nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang kita eureun ibadah bae ka Gusti Allah teu. Nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani kita eureun teu. Nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus, tetapi kade ulah mencintai dunia, urus dunia. Ketika perang modalan tah perang, ketika ngabangun syiar modalan tah eta tah titah kos kitu tah. Lain berarti haji urang cul igel lepas dog salah tentu ngomongnya. Si beuteung naraho tah eta kos gara ditu. Jadi urang urusan khalifah urang sok urusan urang dagang sanggeus dagang untung masyaallah ya duit ya alhamdulillahirabbil alamin sanu keur ngabangun masjidnya. Oh itu tuh awas ya salila di aing aya keramik bagian aing, kenteng bagian aing, semen bagian aing, pasir bagian aing. Tah anu ngabiayaan tukang bas geus bagian aing. Ai kami mana? Geus ulah sia mah milu bae jeung aing ke. Di aing loba keneh duit. Tah eta kos kitu kan mantep, ngadengena ngeunah hengge ngadengena. Buktina jauh.
mana kita keramik baik hese. Oh keramik bagian mengaji ayo ukur baik guys ukur ayo sabaraha kita mengaji dah guys besi aya nu rek nyumbang teu lah ka aing bandari geus aya cenah ieu aya setengahna mengaji jakabehna ieu kan aya 1000 meter ieu geus aya kabeli 600 400 meter deui manya nu 600 kabeli 400 kabeli bararodo sia mah neraka jahanam ya Allah ya Rabb dunia sing ada jadi dunia mah hina dunia mah ijid dunia mah sekejap nu sarugi nu kamari tuh nu nyana ku ari geus paeh tinggalkeun kamari tuh pamajikan itu tuh gelis jasa wari ka mana mang haji paeh tinggalkeun itu mobil saya itu mobil mang haji anu wari ka mana paeh tinggalkeun hari itu pet anu sabae pet lo mah jenderal wari paeh jenderal ge jang modar sarua itu periwit sa polisi periwit ngagantung jelema mana atuh kan di periwitan jero kuburan Tatrit kami ditinggalkan dunia dah sok randapan gerak kurang jahenya dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu eueuh nu ieu aya ge isuk bakal eueuh motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor geus sabaraha kali ganti ternyata horeng kos kitu dunia mah ngitulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya kadang jadi nu urang jadi nu batur kadang jadi nu batur jadi nu urang ya dunia tinggalkeun paeh ditinggalkeun sekejap jabatan nu kamari jadi presiden kuari geus eueuh kamari jadi menteri kuari geus teu kamari jadi gubernur kuari geus teu jadi bupati geus teu berarti kan sekejap tapi ayat Allah mah ayat Allah terus bae sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah tapi kafir wanian ngagantikeun ayat anu mulia nu agung digantikeun ka samanan qalila na'udzubillah min zalik ieu si hade urang istarau bi ayatillahi samanan qalila kuari we di DPR hanya untuk samanan qalila kabeh ge dilepaskeun kabeh ayat-ayat Allah mantap lamun nyanda jadi PR paeh masyaallah na'udzubillah min zalik wallahu a'lam sebab naon teu make ayat make kepentingan demi samanan qalila eta bae geus segi rumus bahaya jasa gali geura di DPR paeh gali saminggu buka geura mun teu bilatungan teu bilatungan kajen kumaha namun teu make ayatillah istarau bi ayatillah samanan hanya demi samanan qalila jan atuh lain DPR bae sia ge sarua bae nu ngridit eta teu make ayatillah ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu tapi demi samanan qalila yang boga mobil tah yang boga mobil teh samanan qalila kajen lah ngeridit ge ulah demi samanan qalila paeh di sate sia kajen buku sate embes deui sate sia masyaallah dari istarau bi ayatillahi samanan qalila fasaddu an sabilih ngagantikeun ayat-ayat Allah yakni Al-Qur'anul Karim anu agung anu mulya nu maha bako digantikeun samanan qalila kana dunia anu sekejap sekejap da deui ya tarau kuninggalkeun maranehna kana ayat demi untuk memuaskan syahwat jeung hawa wanin kafir mah fasadduan sabilih ngahalangan kana agama Allah geus kafir Nasrani Yahudi ieu urang nu nyekelan agama urang nyekelan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim pedah urang jadi pamarentah wanian fasadduan sabilih ngahalangan tina agama Allah atuh geus cilaka mantap urang lamun jadi muih hese jasa eta ketika aya usulan-usulan ti kafir kumaha coba menjadi pamarentah ye cenah teh mah eta mah kan birokrasi aya teh mah henteu atuh pan banyak kapan kudu akur ai iman teh atas diku bil lisan binutki bil lisan wa tasdiq bil jinan ngaranna
iman anu sampurna ucapan jeung hate jeung pagawean akur cek urang Karawang mah ceplak jeung tapak akur iya tuh saya bapan ceplak doang tapak mah henteu tah kan kos itu dah besi bae anu ngomong ke kitu teh makan sekala kadar birokrasi cek jai hate me inkar tanda tangan bae ieu teh tanda tangan teh pagawean ngaranna ngaridoan mata kurang kudu sasalaman ge tasafahu baina rijalikum sok sasalaman namun memang ieu waktuna bagus namun memang kudu sasalaman urang duaan sasalaman eta teh ditanya ya Rasulullah aya sasalaman naon sasalaman teh ngabuktikeun hate urang eueuh nanaon jeung manehanana dibuktikeun secara simbolis ku sasalaman tek masyaallah komo urang Arab blek blek ya Allah tambah deui urang Arab anu selon jeung tarang blek muncul nur bisa lagi ya leuwih teuing tambah eta secara simbolisnya jadi hate geus dihampura itu naon jeung urang sasalaman plek nah ieu secara simbolis awas sia teh hayang naon sia ha nu sabenerna pan aya boga guru mah kos kitu sia diondang unggal peuting muludan hayang naon nu sabenerna secara batin teh ditanya urang teh hayang naon hayang kebeuli apaan sah cicing jadi cicing sia deui cicing lamun sia eta acuana cicing sia siksa sia di akhirat ge jamun yang cenah dibayar ge bonong sok kiai teh bonong mun geus kitu-kitu dibaca kunyana surat yasin unggal malam Jumat dibaca kunyana jeung anak dibaca kunyana unggal zarah dipake istighosah baca ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun tuturkeun ku maneh nabi tuturkeun ku maneh rasul tuturkeun ku maneh wali tuturkeun ku maneh kiai la yasalukum alaihi ajra anu tara menta buruhan tara menta upah sedangkeun anu sok menta upah mah moal beres nuturkeunana lamun nuturkeun ka kiai nu teu menta upah mah etalah kiaina wa hum muhtadun nu meunang hidayah taya idah tada itu idah taya tuturkeun ku sia kiai anu tilok menta upah sebab eta kiai nu tilok menta upah muhtadun lamun sia nuturkeun kiai golkar nu sok menta upah deukeun ku sia ngejebur kabehan sia madak kadituna menang kredit ge ngajebur sia menang cenah riba ge ngajebur sia tuturkeun sia mun hayang nuturkeun mun hayang ka neraka tuturkeun eta kuncina eta ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun dibaca ku kiaina eta di mah bupati korenganan di jerona teh eta teh nya teh keur menta buruhan dibaca ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun dibacana di pendopo hari praktek horeng hayang menta 3 juta sakali maca yasin muit tolol kiai goblok ayat eta engke nu bakal ngahajar di akhirat teh ayat ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun nah sia aing geureuh dibaca ku sia tapi sia kan menta buruhan cak ayat aing deuk nyeret sia ka neraka jahanam mal kebaliangan 1000 tahun doang yai isi dalam baca kusia di pendopo baca kusia pakai istighosahat baca kusia babarengan jeung masyarakat ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun siana ge menta buruhan deuk bener kumaha masyarakat deuk bener kumaha nah sia beunang ayo sia nu ngajuna handap pentang ngalampun teh nyahoeun ieu urang teh butuh penjernihan batin alaikum anfusakum cak Gusti Allah mun geus hese hiruk pikuk manusia geus hese maneh gerak jang dakwah amar ma'ruf nahi munkar nu diwajibkeun jang diri maneh bae ku ari mah ulah tergelincir kana maksiat pamajikan ajak anak ajak lamun boga santri ajak tuduhkeun lamun maneh aya nu ngadengekeun pengajian bae bejakeun nu sabenerna lamun maneh ayeuna mah dihina bae eureun lamun maneh ngaharam-haramkeun kredit aju maneh teu kuat eureun di kelompok eta neangan deui tempat nu saja lamun maneh nyampaikeun bahwa
riba buang bank teh eta teh naon kitu ngaranna bunga bank teh riba aju dicemooh maneh eureun daripada engke mana di sel mendingan pindah tempat bae pindah tempat lamun di mana geus hese balik deui ka imah sampaikeun di imah bae di imah ge teu meunang nyampekeun ka anak bae harewos eta haram kredit eta haram sok anak nu batur ge ngredit ya si anak nurut ka saha ka abah atuh bantu lah abah mah kuno aduh cak dia nanti aing dakwah ka anak orang teu bisa ka pamajikan we eta kredit haram loh kuno batur geus naik motor ieu masih kena haram kene bae aduh horenganan ka pamajikan ge hese ka anak ge hese alaikum anfusakum diri urang bae aing masa bodoh tanya sia di sarean mah di sarean bae ku aing jadi dakwahan mah geus tapi siapan terus bae tetep aing aya butuh mah butuh ka sia ngan urusan kos gitu nah urusan sia tanya aing mah geus henteu tah geus bae alaikum anfusakum kurang kumaha Al-Qur'an ngeunaheun jasa amar ma'ruf nahi munkar teh lamun lalega sok luas teu lalega sempit tetep sempit datang ka boro-boro jang batur jang pamajikan hese mah ulah Al-Qur'an neng ieu kreditan geus sabaraha motor geus sapansang geus kalau hari nyokot deui Pak siang teu ngadaekeun ngaji nah kuno teu kieu bae mah aya kakak mah kieu kulantaran sieun beusi haju isuk pageto pae basana berat kakakku percaya jasa ka Al-Qur'an jeung percaya jasa ka uraian Al-Qur'an dina kitab eta teh haram kakak mah deuk ngaberesan enggak tanggung jawab neng da tuh gas tanya neng tanggung jawab kakak mah ulah dibawa-bawa tapi ai waktu milu mah kakak milu misalnya butuh kan eta tanggung jawab wah pinter kodek ai ka neraka kula ai milu memilu eta bahasa orang Cikupa kos gitu persis eta masyaallah nah ieu mah beneran ieu mah bener atuh geus ya tanggung jawab kula geus kula nu ngajalankeun tah warung geus aing mah henteu nya geus tapi tetap AHS mah bareng geus beres tah urang alhamdulillah teu bisa berarti urang ngasatan pamajikan aikum anfusakum ulah dordar urang nonton TV pamajikan nonton TV betoel nih nonton TV naon manfaatna acara runtuy yuk eta teh haram nu kos kitu teh kecuali berita-berita pengajian itu nu kos kitu segala film haram aja kabehan geus kos kitu ieu mah saritaan bae eta kadenge eta surahan cak kieu teh haram geus kakak bae dari itu ka kamar we kakak kula mah kula bae geus geus aing teh tanggung jawabnya aing pan geus nganasehatan sia geus urang leupas tah berarti ulah jadi pareuman ku urang keur nonton di pareuman tek bae ribut sia ujianana moal dibere nu hareup nonggengnya na kajen ngukumaha ge bareng sia dibere knalpot bahaya sia make ayat ieu alaikum anfusakum aing bae atulah geus bae urang mah balik di masjid pamajikan jang geus ku urang ditegor urang atuh ka kamar nyetel nu leutik teu beres horenganan itu udah teger idah tadai tumpat deh orang geus meunang hidayah pan nyulusup pan hidayah maka jero rahasia Allah tama urang sanajan ngaji babarengan kieu tah hidayah teh akan di luhur teh tah sinar Allah nyulusupkan ka hate masing-masing anu bakal disalametkeun mah langsung set sadar anu bakal moal disalametkeun mah moal aing mah kang ngadengikeun doang anu ekstrim mah dah kiai ieu kos kitu moh henteu atuh masing-masing tah masing-masing tah saha nu deuk disalametkeun ku Gusti saha nu henteu eta mah urusan Allah. Nah ayeuna urang balik ti masjid dan pemajikan nonton TV paling urang reunan atuh di alun kenceng teuing pancen sok marah reunan atuh geus senyum bae urang geus ka kamar kieu bae lah aing mah boga pemajikan gitu terus bae urang leuleuy bae alaikum anfusakum urang heula ulah nonton TV urang terus ke pemajikan isinin sorangan gitu ieu mah teu kumaha nitah pemajikanana ya urang aya teh naon emang eta naon eta mah ting
aduh atuh ke akila ge nanyakeun gedean atuh saeutik cek cenah tuh atuh ngedek rumah nyaramna tuh moal bisa tuh kumaha ge urang-urang melu ulah peduli geus insyaallah ulah nyieun huru-hara di imam masing-masing ke salamet teh di akhirat nyana-nyana urang tapi urang negor diajak ngaji sian geus dinasehatan geus tapi sia kitu bae sabodo masing-masing urang teh saimah urang teh sakamar urang teh sa naon kitu ngaranna saatap tapi di akhirat engke masing-masing salakina mah salamet ka sorga pamajikanna mah atuh ka neraka sebab di dunia ditoel geus kredit haram ditoel geus bunga bank haram tapi tetep bae ditoel geus ditaulang nonton TV tapi terus bae oh atuh masing-masing bae. Jadi ulah nyieun huru-hara berarti dakwah boro-boro jangsa Indonesia cacak-cacak saimah ge anak bae geus teu bisa alaikum anfusakum diri urang bae heulanan la yaturrukum man dhalla idza tadaitum asal urang geus boga hidayah kuat moal goyang setik-etik aja gila cek sakaul al-murad nu dikarepkeun ku ayat la yaturrukum man dhalla teh min ahlil kitab Yahudi Nasrani kajen teuing Yahudi kajen teuing Nasrani nyana terus-terusan dakwah terus-terusan nyieun permaksiatan lapangan maksiat dijieun ku nyana melalui birokrasi hotel dibangun nightclub dibangun remang-remang dibangun mulai tina urusan-urusan kos kitu urusan perjudian dibangun permabokan dibangun atuh nyana-nyana urang-urang moal kudu milu ka nyana urang geus boga hidayah ahli kitab wa gila cek sakaul al-muradu gairu gairum cek sakaul mah nu dikarepkeun ku man dhalla idza tadatum teh lain ahli kitab saha jelema-jelema nu nyieun lapangan termasuk urang geus sarua bae artina sa Islam tapi nu ieu mah arahna ieu arah dakwah nu ieu mah arahna permaksiatan eta ge sarua bae moal kudu ngacokeun ka diri urang moal kudu ngabimbangkeun ka diri urang nyana-nyana urang-urang asal urangna geus izah tadaitu mantap ieu hidayah nu mahal mah hidayah anu mahal mah tah ieu teh loba kuari loba jasa Kristen asup Islam di Amerika ribuan asup Islam ti mimiti WTC dibom mengenal Islam lantaran di Amerika dengan sendirinya nyarita-nyaritakeun tentang Osama tentang Islam diceritakan di itu di berbagai media baik cetak maupun elektronik tentang Islam, keganasan Islam, kepiawaian Islam. Ternyata orang Amerika loba anu teu nyaho tentang Islam, ku gara-gara WTC dibom loba ribuan masuk Islam. Ku gara-gara Irak invasi. Irak dibom, Irak terus dibombardir ku Amerika. Nurani orang Amerika langsung timbul kok pemerintahan orang kiamat ribuan masuk Islam ketika kamari Libya dibombardir malah dek demo masyarakat Amerika ka gitu ka presiden ka Obama cuman ditahan dan tidak dipublikasikan tak ieu teh Allah dek mere hidayah mah babari ternyata kuari dek aya nu nyieun masjid di tengah-tengah kota Amerika cuman can diizinan ku Obama akibat tahun ieu akibat satu tindakan anu di luar nurani biadab Allah mere hidayah jadi hidayah mah eta teh naon kitu ngaranna rahasia Allah kos maripat deui kos maripat teh sangat rahasia aya jelema anu dibere maripatna teh keur lempang aya jelema dibere maripat keur diuk aya jelema dibere maripat ku Gusti Allah nyurusup teh keur di masjid aya jelema dibere maripat teh keur di tengah-tengah kota nyana tafakur horeng di kota teh kos kieu loba awewe anu telanjang mantep amatnya tah lain jadi wali sarwana sia nah ieu loba perjudian dan lain sebagainya nyana langsung dibere hidayah ku Gusti Allah mana nu bener ieu teh langsung ingat kana keagungan Gusti langsung ingat kana keistimewaan Gusti orang masyarakat nu geus biadab di tengah-tengah kebiadaban manusia nyana mah diangkat jadi wali sangat rahasia ilmu marifat hidayah komo nah ieu di Amerika ribuan jelema nu asup Islam di Inggris ribuan bahkan Raja Inggris adina Raja Inggris panglima Inggris asup Islam kuari Masya Allah lain letik-letik naon kitu ngaranna teh lain letik-letik sejarah tiba heula ge kos kitu bae kuari ge di tengah-tengah kebiadaban Amerika
justru masyarakat ribuan nu asup Islam. Kebiadaban Inggris masyarakat loba nu asup Islam. Di tengah-tengah kota Inggris geus dijieun Islamic Center ku dua jelema, hiji Ken Stephen, nomor kedua Lady Di, cuman dibunuh dengan cara kos gitu. Kuari dek aya deui nu nyieun Islamic Center di tengah-tengah kota Inggris, seorang bintang film nu asup Islam. Tapi tetap masih kena dipersulit kena. Tapi kan suara geus luar biasa berarti kan. Ieu rahasia Allah. Nah, nu mantak asal geus dibere hidayah bae, kiai di tengah-tengah kahirupan anu rusak tetep bae nya mah isi komah. Atuh sia-sia aing bae. Aing mah ka masjid ka imah, magahan ngaji, ka masjid ka imah, magahan ngaji. Geus sakitu. Acan aing mah tinggalin teu boga kendaraan, urusan sia aing mah jeung Allah. Eueuh da aing geus sakitu bae, engke bakal hurung sinaran teh. Di tengah-tengah poek aya sinar diudag ku jelema. Lamun poek mah cenah di dieu aya lampu. Cenah di dieu aya lampu, mana ya lampuna? Pareum. Kunaon pareumna? Sekupi. Pareum ku sekupi. Sia mah teu kaharti bae sih ku aing matak aing bulak-balik ge. Mun aing bolak, ieu cenah di dieu aya lampu mana? Ieu pan poek amat. Pareum. Kunaon ieu pareumna ieu kunaon? Mobil diatut pareum. Pareum. Cenah di dieu aya lampu ka mana ieu? Eueuh kuari mah atuh hurungkeun hese we minyakan. Emang kunaon gitu? Pondokna dibangun ku atut. Pareum. Aing bolak-balik bae sih mah teu ngarti. Heran aing mah. Aing mah sakabung mah greget aing ka sia. Pareum. Atuh deuk kumaha ieu kerja sama anak. Nasehat kurang kumaha nasehatna sing hade. Pareum ku sekupi, pareum ku Honda, pareum ku pondok, pareum. Ya Allah ya Rabbi ini naon atuh di pareuma celkeun ulah aya naon set Al-Qur'an hiji hadis ulama tuturkeun deuk aya anu nyumbang gitu berarti sieun dikumbangna 10 juta leutik teh jadi ngarep-ngarep nu gede tolol tong geus ngelentit dibere teh 20 juta leutik dibere 20 nganggeuskeun ku sekupi ces Pandeglang sapandeglang pareum Serang saserang pareum Tangerang satangerang pareum keur carita di Banten pareum kemudian Bogor di Bogor ku pilkada pareum Bandung ku pilkada Garut ku pilkada komo kiai di Garut Maceng Pikri dulur-dulur na kiai malulunya nage termasuk kiai mareuman pondok-pondok pasantren ku ari nu tadina aya santrian di Garut tadina 50 ku ari geus wassalam tinggal pondok bae 2 tingkat santrina eueuh nyanana geus teu ngaji wassalam pikri ini kumaha teh mareuman teh mareuman ulah kitu geus cing teger bae urang mah ngaharamkeun haram bae deuk nurut kajen teh aing mah jang diri aing bae jang diri aing bae wayang ngomong aing mah ngomong bae sia deuk ngadengekeun lolos teu kajeun sanggeus ngadengekeun deuk make deuk teu sabodo sia aing mah aing bae sesuai jeung aturan sia teu percaya dibuka ku aing kitabna tah eta teu akur pahamna leg-leg paham sia geus bae bakal sinaran itu mah gede amat hurungna itu mah obor mah penuh deukeut ka caangan nu jauh ka silalatuan eta obor nu mentak nu ngaji dari Tangkal Ambon mah silalatu tah mah la yadrukum man dalla idza tadaitum insyaallah na ye keur carita li hadis ya bisa labata wallahu a'lam.